Poek kedinya apa gue? Oke, kita masuk tol Kanci. Cing, ayo nek ngomongnya rekam ke sih ya kayak hawanku anak aing akan tujuan lain akan nonton ke jamaah aing kena sampai ke kadang tak enak ya orangnya Kanyawan usaha kan lo? nah Usaha po, nopal. mak Hayang kanyawan po nopal. ada kos ngerepayan radio rekam dia cing orang rekam aing Kalau tetap lebih kaya, tetap ancam. lain asal itu na mix na Dik nakas beda, kali yang harus lah. Padahal iya ngatur penuh pun Tes. bagus iya Assalamualaikum warahmatullahi Dia nangtung. ulah yuk baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Mahatur kanuhun kasadana jamaah anu pengajian urang dina tiap minggu, mudah-mudahan diberi rahmat ku Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, dilobakeun rezeki. Mudah-mudahan kabehan sing bisa ngararaji dina tiap minggu. Mudah-mudahan insya Allah diberi barakah ku Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Pokok pertama ka guru-guru urang, Ustadz Engkos, Ustadz Saeb, Ustadz Bidin, mudah-mudahan sing diberi umur panjang ku Allah Subhanahu wa taala, diberi barokah selamat dunia akhirat, diberi rezeki anu halal, sing supaya bisa ngabimbing ka urang anu biasa tiap minggu ngabimbing ka urang sing diberi umur anu panjang. Amin. Kabar jamaah sadayana kaula atas nama panitia cenama, tapi hanya pendorong doang sebenarnya namanya. Mudah-mudahan bisa aya kesalahan dina omongan kami. Panitia kakirangan panitia Bos Arsada Haji Jaja berikut iya. Mudah-mudahan dina penagihan masalah keuangan pokok pertama bisa abdi kasar jeung Haji Jaja, mudah-mudahan menteri hampura. Mudah-mudahan ayeuna urang berangkat di lemur urang, mudah-mudahan nepi karena tujuan urang anu bahan kurang di jarahan ieu sing mudah-mudahan mepang mentakeun ka Allah anu karamat anu bahan di jalan kurang, sing diberi rezeki anu halal, sing disalametkeun, sing dibarokahkeun dunia akhiratna. Tah aju kami menta dihampura bisi kakuranganana perkataanana. guru eta Bapak Ikok mudah-mudahan saja pemajikan pamajikana ayeuna nuju dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan digera dicagarkeun diangkat penyakit tempo Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Tah ayeuna mah urang mudah-mudahan tahun nu akan datang harus ditingkatkan lebih daripada ini. Tah sakitu bae. Bismillah abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain lepas ada. Anu salajengna ya eta Bapak Haji Jaja. Sepatah dua patah kata akan dibawakan oleh Bapak Haji Jaja. Waktu dan tempat kami persilakan. Lain lepas ada ke depan dong. Kamu. Assalamualaikum. terus ada segala panitia kudu aya kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa nasta'in ya wahid. Wassallallahu wa barik wa sallim amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cicing dong. Oke, kepengurusa Al-Mukarram Bapak Kiai Engko sareng Bapak Said, Bapak Abidin sadayana anu kupribados dihormati, Allah dimuliakeun. Dia nyalutak bekaing orang ngudut. Yang sadayana para jamaah tiasa disebat satu persatuna ngante ngerasa ngurangan rasa hormat abdi kasadayana. Kugituna si mengguring atas nami cenah mah atas nami penitia, tapi abdi sebenarnya mah hanya untuk penulis istilahnya pembukuan keuangan. Tetapi kugituna kasadayana bilih abdi aya kekirangan dina bahasa ucapan tata bahasa anu kirang sopan kasadayana eta dihapunten yang dimaklum. Sareng kasadayana jamaah sadayana simkuring tetiasa panjang lebar lah cukup sekian bilihna aya kata-kata anu kurang sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain dah mau saji jaja. Ada teh. Kira jojong bae. Kayaknya bang bagusan yang beri hadiah. Anu selanjutnya nyata Bapak Haji Arsada. Waktu dan tempat kami persilakan. Ramai bisa ge omat. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadayana tim Lerigi Abah mengucapkan banyak terima kasih ke Ibu Haji yang terhormat. Kami mohon maaf atas perjuangan anak orang religi dalam rutinitas pengajian. Tim pengajian antara mingguan, alhamdulillah aya kesatuan dan kemajuan. Mudah-mudahan ke depan lebih ningkat ngaji dan bersatu ngahiji. Ngaji eta pakai arti intina ngaji eta kudu ngahiji. Urang mudah-mudahan aya perubahan tina raraga urang kak lelemuran pengajian rutinitas malam Senin, malam Jumat, antara malam Kamis. Mudah-mudahan orang menyadari sudah hampir habis kontrak orang, karena umur orang sudah dikontrak, sebentar lagi akan menuju ke orang umur orang. Begituna Bapak Galung, semua rekan-rekanku yang ada di bis, semoga kita menuju selamat, menuju kita dalam rangka tujuan masing-masing. Mudah-mudahan orang dipanjangkan umur, digampangkan rezeki, anu can boga pamajikan, singgera boga pamajikan. Kumaha setuju? Nah, sakitu orang setuju. Kesepakatan bersama adalah anu orang aya kemajuan bisi diantarana anu hayang kawin, orang kudu bisa nyumbang diantarana karekan-rekan orang. Setuju? Nah, sakitu tis Di Abah. Terima kasih Ibu Haji Biah anu geus merjuangkeun diantarana keinginan masyarakat Kampung Sampaleun, Desa Bintang Resmi, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Pro Banten. Terima kasih. Aduh, selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Uking. Waktu dan tempat kami persilakan. Pun sayat 2 ayat. Ini usulan di panitia. Ayo, gerak
Gar jaket mau ongkosan. Gar. Bacana. Kayak di sawer. Ayo, kayak di sawer. Yasin. Halo, senanan ge. Nu pendek teh. Kalian ya. Tuh, kebun tuh. Penceramah di mana ini? Gori-gori ngaji adat. Ayo. Siap. Siap, guys. Guys, saya benar masalah. Nggak tamu. Tapi panitia ya mah. Beneran saya 2 ayat sini enggak Iya Pak Ustaz di hadap. Ayo. Ada penting jangan ya. Ngadeng. Dengekeun. Kayak amplokan ngaji mah. Ya udah kulak dulu. Kuralur. Konten ya mah. Beneran. Kan RT tadi ngarecek. Mau diedit, Nggak segera mulai bae lah. Pendek bae, surat pendek bae. Ya, 1, 2, 3. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah parantos dilantunkeun ayat suci Al-Qur'anul Karim. Nyata ngaturkeun nuhun ka Al Mukarram Bapak Uking anu ti Majalengka, ngaturkeun nuhun.
Anu acara selanjutnya nyata sepatah dua patah kata akan dibawakan oleh Bapak Kepala Suku nyata Bapak Maung. Selaku penasehat judisial, mangga waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu dipika hormat ke para panitia, Bapak Haji Abah Haji Arsadanya, Abah Haji Arsada, terus Bapak Nung, Bapak Juber, berikut Bapak Haji Jaja. Atur nuhun kutina ayana urang kesepakatan terutama kebersamaan masyarakat Kampung Sampalin 2. Alhamdulillah, mudah-mudahan kapayuna urang sing leuwih semangat boh dina sagala bidang, boh dina ngajina, dina naon abe oge. Mangka eta urang ayeuna alhamdulillah sasarengan sareng rerencangan sedayana urang supaya salamet dunia akhirat. Nah, jeung deui hatur nuhun ka sadayana anu entos ngarojong sareng ngadukung kana ieu acara. Mudah-mudahan urang sing dipanjangkeun umur. Amin. Sehat walafiat. Tah mun sakitu bae kepada kepala suku, jak suku nyawan nya. Sukuna. Bising aya ponok nyogok panjang juga terutama Abah Hajinya. Yang akan dihamburanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara parantos ayam usulan Bapak Haji Nasir, saya pesan-pesan mempersingkat waktu. Alhamdulillah. Oke, acara cukup sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari sambutan nepikeun ka Kori parantos terlaksana. Siap-siap panitia amplopna jeung kardusna disiapkeun. Acara terakhir cenah narik salawat sabae. Sok mangga. Mang Uking narik salawat Bapak Abdul cenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wal kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wal kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tak asal gitu, Pak.
Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Bapak Abdul anu ngajak dahar. Salam urut sampalan kudu nyawa tak king. Viral kan je. Acara anu terakhir nyata akan diadakan tausiah disumangkakeun ke Pangarsana Al Mukarram Bapak Ustad Empas. Mangga. Kita ngisi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aiza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Al-ayah wa ma'alam bimuradinya bidalik. Para jamaah sadayana anu pesan abdi dihormat, mudah-mudahan dimuliakan ku Allah, mudah-mudahan perjalanan urang ieu selalu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, biasa selamat sampai tujuan, oge biasa balik deui ka tempat urang. Takwayana itu berhubung atau sehubungan dengan perjalanan urang ieu, bahwa urang ieu tetap melakukan wajib, salah satu kewajiban urang nyata ngalaksanakan sholat anu 5 waktu. Tetapi memang ku agama atau ku hukum ketika urang dalam perjalanan dina ngalakukan sholat ieu, urang menang ngalakukan sholat jamak atau sholat di qasar, atau bahkan keduana nya di jamak nya di qasar. Dan tentu orang nyaeta perlu nyaho, syaratna kudu nyaho kana tata carana jeung kana hukum wenangna. Maka sim abdi hitung-hitung ngelingan kasadayana bisi poho kumargi memang sholat ieu mah bisa disebut lain sehari-hari, gitu kan, hanya dalam perjalanan. Maka kuayana kitu aya kemungkinan besar urang ngalakukan sholat jamaah jeung qasar sekaligus. Ke tepatna di palebah mana ke insyaallah ku abdi diinformasikan atau dipandu. Ngan satu acana hitung-hitung urang mah bari cacahan gitu nya, ya karoknya acara ieu laju ngayu. Manggasih. Jadi pertama bahwa sholat jamaah eta aya 2. Ayat maksudnya sholat jamaah heula kitunya. Bahwa anu menang di jamaah eta hiji sholat dohor jeung sholat asar layana gitu ta. Sholat dohor jeung sholat asar. Nu kadua sholat maghrib jeung sholat isya. Nah, lamun dibawa kana waktu anu awal yakni sholat asar dibawa kana waktu dohor atau sholat isya dibawa kana waktu maghrib disebutna jama takdim. Jama takdim eta ngagabungkeun 2 sholatan anu dibawana kana waktu anu awal, yakni jik bieu teh sholat asar dibawa kana waktu dohor, sholat atau sholat isya dibawa kana waktu maghrib. Lamun dibawana kana waktu anu akhir, yakni sholat dohor dibawa kana waktu asar atau sholat kana waktu isya, kita disebutna jama takhir. Jama takhir eta ngagabungkeun sholatan dengan cara dibawa kana waktu anu akhir, yakni sholat dohor dibawa ke asar atau sholat maghrib dibawa kana waktu isya. Tah dina jama takdim, urang ketika nek ngalakukan sholat jama takdim, nyaeta anu pertama urang disyaratkeun kudu nganiatan ngajama
dina salat anu awal ya. Hiji tah kudu nganiatan ngajama dina salat anu awal, sanajan niat ngajamana dibarengkeun jeung uluk salam. Teu kudu dina takbiratul ihram. Lamun dina takbiratul ihram otomatis kudu ngarobah usoli. Urang supaya gampang ulah ngarobah usoli nama biasa bae. Jadi niat palebah mana bae urang salat ya. Palebah nek palebah ruku, nek palebah maca Fatihah, nek palebah sujud, niat urang ngajama dina hate. Gitu lamun palebah salat dohor niat kula ngajama salat asar dibawa kana waktu dohor. Niatna palebah mana bae. Atau lamun maghrib jeung isya kan berarti isya dibawa kana waktu maghrib. Salat maghrib heula tah. Gitu ja kudu tartib jeung mualah ta jama takdimah. Jadi waktu salat maghrib palebah mana bae, naik palebah ruku, palebah sujud, sanajan dibarengkan jeung uluk salam, niatan dina hate niat kula ngajama salat isya dibawa kana waktu maghrib. Gitu ya. Jadi eta syarat ngajama takdim eta dina praktekna kudu niat ngajama dina salat anu awal. Rest area apa dia? Rest area. Kayak telepon mekanik. Ngomong gitu. Nah, kemudian berhubung aya kemungkinan orang sabari di kosor niatnya, niat kosor nama nyaeta kudu dina takbiratul ihram. Ini salat anu menang di kosor eta kan salat anu 4 rakaat, yakni salat duhur, salat asar jeung salat isya. Tinggal niat kosor urang. Lamun salat duhur teh ya usolli fardhu dhuhri maksuratan makmuman teh nya ja berjamaah urangnya. Ja imam anu hiji, kudu dipakan imam make sahabat imam nama. Mun urang mah jamaah kabeh makmuman teh niatna usolli fardhu dhuhri maksuratan makmuman lillahi taala atawa dina hate bae langsung niatna. Sejak kaula salat fardhu dhuhur di kosor makmum karena Allah atau nek ieu bae niat makna kosor bae usolli fardhu dhuhri rakaataini mustaqbilal ka'bati makmuman lillahi ta'ala. Sejak kaula salat fardhu dhuhur 2 rakaat teu kudu nyebut kosor deui. Lamun rakaataini geus makna kosor makmum karena Allah. Terus lamun salat asar usolli fardhul asri rakaataini mustaqbilal ka'bati biasa makmuman lillahi ta'ala. Sejak kaula salat fardhu dhuhur 2 rakaat tah nganiatan 2 rakaat urang nganiat makna kosor maksudna makmum karena Allah. Terus deui isya deui lamun di kosor usolli fardhul isya'i rakaataini mustaqbilal ka'bati makmuman lillahi ta'ala. Sejak kaula salat fardhu isya 2 rakaat madhab kiblat makmum karena Allah. Tak jadi aidina praktek nama kosor mah niat kosor kudu takbiratul ihram ulah mikiran niat jamakna ya. Jai jama mah teu kudu dina takbiratul ihram. Nah jika dia lamun jama takdim urang niatan dina salat anu pertama niatan ngajama dina palebah naon bae ngajama nama palebah ruku palebah sujud dan naon bae pokona eta sah teu kudu dina takbiratul ihram. Oke, lamun urang jama takhir eta diakhirkeun waktuna. Jadi salat duhur dibawa kana waktu asar, salat atawa salat maghrib dibawa kana waktu isya. Tinggal nganiatan ke dina hate. Datang waktu maghrib tinggal nganiatan dina hate. Niat kaula ngakirkeun migawe salat maghrib dibawa kana waktu isya. Atawa lamun duhur jeung asar begitu asup waktu dohor niatan dina hate sejak kaula ngakirkeun migawe salat dohor dibawa kana waktu asar. Engke waktu migawe mah migawe salat teu kudu nganiatan ngajama jeung geus niatna. Tinggal lamun urang sabari di kosor salatna
tinggal niat kosorna. Kayak selebih nama orang dipandu deh ke, ya. Jira-jira orang naik ajamak nahan sholat nah, kumaha kabuluna. Yang penting orang kudu bareng ke, sholat nak bareng jeung di tempat anu kira-kira orang bisa kumpul kabehan, ulah bahan acak-acakan. Ya sigana aya nama beren. Bawa mah datang ke Banten mah jam sabaraha ya eta? Jam sabaraha? Oh jam 8 ge encan cenah ge. Setengah 9 kemungkinan orang di Banten mah dolar geus beres sebenarnya. Tapi di Banten teh geus lebih nama bae di bejaan teh soalna ieu mah can kumpul jamaah takbir jamaah takbir na ieu. Aing geus mah ala kadar saeutikna engke supaya ngalanjutna nganaheun. Dan diulangi sekali deui, nu paling penting urang judulna heula nu paling nyaho. Bahwa ngaran jamaah eta ngagabungkeun dua sholatan dipigawe dina hiji waktu. Dohor jeung asar, maghrib jeung isya. Ai maghrib jeung asar mah teu bisa dijama. Ya deh bisi pahilinya. Sakali deui jama jeung dohor jeung asar, maghrib jeung isya eta jamak ngaranna gitu. Ai kosor mah ngaringkes sholatan anu 4 rakaat dijieun 2 rakaat gitu. Mereka selebihna mah dipandu deui. Tasa kitu bae, hitung-hitung masih waktu eta mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo rest area teh pe bensin pangareunaan untuk numpuk bensin bae. Pangareunaan bae. Lawan dapat bensin. Mangkos eta ka dia eta. Eta. Bis. Set. Gerang hari Bis. Halo guys, kita sudah di rest area. Cara istirahat. Jalan religi cenah ge. Ngopi guys, ngopi. Ya, ngopi sip. Bener, kita ngumpul di warung. Kita ada di rest area guys. Sedang istirahat di rest area. Lagi istirahat. Lagi istirahat Pak ya? Ini di rest area. Di rest area sebentar lagi mau menuju lokasi Banten ke Masjid Agung Banten. Ini lagi di rest area. Masuk YouTube, masuk. Tenang, masuk YouTube. Halo guys. Masuk YouTube. GS masuk YouTube. Kita kamera iya ku lu korenganan ya, kamera tukang bagus nih. Kamera boga ieu gitu. Ketemu lagi nih sama Bang Jai ini. Ngantuk bro. Oh Bang Jai ngantuk ya? Ngantuk tapi banget alhamdulillah ini. bisa ikutan ya. Alhamdulillah Wisata berkah religius ya. Kebersamaan kita semua. Ya. Alhamdulillah Kita semoga semua ke depannya memaksakan, makin bersama ya Bang ya. Amin. Makin bersatu kita ya. Ya itulah. Ya itulah yang harapan kita untuk memajukan artinya lemur sampalen lah intinya ya. Terutama Oke dalam Bang Jai. hal pengajiannya Hal gitu ya. apalagi hal positif. Iya, betul. Pengajian apa itu apa namanya? Kegotong royongan. kegotong royongan ya Bang ya. Iya betul. Oke, alhamdulillah Bang ya. Mudah-mudahan kedepannya lanjut. Kita akur semua, oke? Amin, Oke guys. amin. Oke, terima kasih Bang Jai. Jangan doa. Ya, kata-kata aja buat hari ini. Jangan lupa bersyukur. Oke guys.